yang akanan jelema tayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di warga teh bakal ngakana jelema bakal beak dari dunia hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis karena serangan Batara Kala menang tatanya tiditu tidieu ti jelema tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka enong Semar wah sakitu omat jeung bisa ngolona eta enong Semar Badranaya orang gentian ku harta kakayaan nu saloba-lobana asal eta enong Semar Badranaya kapibana jeung kabawa ku urang ka nagara aslina ari sabab cenah numutkeun beja ti urang dipercaya eta enong teh lain saenong-enong lain saenong-enong anu mawi ku urang ayeuna dek diolong bisi kapiheulaan ku Pandawa sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngege curug urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede numutkeun beja deui tina menang dipercaya eta enong Semar teh tong boro jelema hiji dunya bakal abus kana eta enong jadi eta enong luar biasa pangawasana gitu neng sarerea ayeuna mah geuninganan para wargi eta enong Semar Badranaya da urang pen entah ayeuna bukituna wayahna ulah ara jeung subaha urang ini tinitan supaya teu nepi hayu urang ini eta harta kakayaan sadiakeun nya eta keur mere Semar saanak anak ari ngomong teh boleh dikitu we dilakuan seni ngarajah we kapan ieu teh murid Tatang Aditruna percaya murid Patang iya ulah ngarajah iya tak kitu hayu urang siapkeun tereh nepi urang ieu ka Tumaritis omat cing bisa ngolona iya ayo pada ngomong ya kayu agung babar wete sami rempel godonge rempel sami apang pangesekar mekar ingalike Pandele si Pandanaru para Kurawa ngalet ngengkring apanalet ngajuk-juk kampung Tumaritis iya iki Semar Badranaya sapala putra nuju sempal kapiguyon ya
gitu Kakang selenju ulah kabawaken ngamarudah gitu urang dumeh dunya kabeh diancam ku Batara Kala itulah kebawa arus urang kareknya merenju jelema teh diancam ku Kala lares benak wartos ka dieu kitu Kakang selenja belah ya Asya kuwarara asli ngaidu para raas kumari akang ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kejadian teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku Batara Kala ya kitu akang itu menak wartos kulan rupi-rupi tarekah ayeuna teh kulan rupa-rupa gara pamadegan jelema ayeuna loros aya nu diruat aya nu dudukun aya nu diruat wae aluh dalang ruat para rayu alhamdulillah kulan dina luhureun panto eta kulan tulak bala meni ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah jeung aya bawang bodas bawang beureum ditiir jukut pias eta teh tulak bala bener maksudna mah tolak bahla teh euy jeung aya sate domba padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe kitu akang walasan asihan dedeuhan antara urang jeung urang nya eta teh tolak bahla moal katerap urang Kala jadi realisasi tina bawang beureum bawang bodas ditiir teh jeung cabe beureum kumaha teh Kang eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani bener lamun ronjatkeun mah geura sok dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa berhasil bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu teuing bener Kang ulah pungsat sok dijieun kasempatan kudu palalinter dimanfaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan bener Kang mangkana ayeuna teh ajas manfaat teh keur usum ayeuna teh